urang kawin. Emang maneh arek kawin geus boga duitna, geus boga usaha. Heuh pan ieu oge urang keur usaha mak. Emang maneh usaha naon kitu Edon? Nya kan urang teh keur usaha kutang salempak pokona mah jeroan-jeroan badan we jeung pangabutuh awewe jeung lalaki nya sabasaning kitu we mak. Emang maneh teu era kitu jualan kutang banyak pujangan jualan kutang jualan salempak. Kembae atuh mak jualan salempak jeung kutang oge nu penting mah halal we jeung meh urang meh bisa kawin.